Sakawayana anu nganci dina ati sanubari manusia nu mawa hirup di jalan kiwari kuncu nyata ditungtung lain bukti jadi iya bukti terang anu ditungtung ku kuncung putih anu gumung ku kuncung putih anu panuduh ku kuncung putih Muhammad waktu ngan ilahi nyaho diri Muhammad anu suci diri Muhammad anu suci
wawadah kukuncung putih Muhammad raga nu putih pang awalna didambelna pang akhirna nu kasebut na Muhammad rahasia kuncung putih nu gumelar di bumi alam nu ngeusina kabeh Muhammad nu ngeusina kabeh Muhammad nu kasebut pewakil Gusti Muhammad dat ilahi hantu dua hantu tilu sakabeh sifat Muhammad sakabeh sifatmu sakabeh sifat Muhammad kukumelarana Muhammad anu nyebarkeun Islamna wungkulan sembah sujudna mana anu sategasna tepi kana Muhammadna nyembah kana hakikina dat kuncung putih anu ayeuna saha anu hakna Muhammad nyata dat kuncung putih nu disebut rahasia Muhammad nyembah Muhammad dat suci nyembah Muhammad dat suci rahasia Muhammad jadi manusia Muhammad tepi karatu ujung Muhammad jadi kulon abdi Muhammad sang yang sirana Muhammad sirah eling raga Muhammad dada adila raga Muhammad lengan welas nak Muhammad
suku kancana Muhammad subur suku katuhu raga Muhammad suci raga Muhammad Yumanang raga Muhammad nu suci raga wadahna nu suci sang ratu raga Muhammad sirasirna Muhammad Rasulullah akhirnya jumeneng sirna Muhammad Rasulullah raga Muhammad ujung kulon tungtung abdi nyata Muhammad wa wakil dat ilahi Rasulullah wali satunggal Muhammad jeung sifatna sifat Rasulullah dat suci sifat Rasulullah dat suci panimbang raga Muhammad amal hade jeung amal goreng dinyatakeun dipanimbang kabeh jalma pada nyorang kabeh jalma pada nyorang kabeh jalma pada Sang Hyang sirah raga pasrah karaga nu suci wawakil Gusti Muhammad Trisuci raga suci Trisuci raga suci panimbang raga Muhammad amal hade jeung amal goreng dinyatakeun dipanimbang kabeh jalma pada nyorang pasti mere adilna pamulang amal ibadahna kumaha jadi lampahna ti mana waktu karasana temenang aya nulungan indung bapa anak pamajikan moal bisa anu nulungan eta mah hungkul sorangan ngan aya nyata anu nyapatan Gusti Rasulullah nyapatan anu kasebut Ratu Sunda ratu bisa nyepaatan ka umatna
upami sanes tugas mantena upami kabeh ditanggung jawabna. Patakonan umat sadayana katingali raga manusia Muhammad pasti ditakon tina timbangan amal hade. Waktu manusia laksana jadi umat pangmulyana sabab ngabdi karaga salira Muhammad ratu raga nu suci Muhammad raga nu suci. Ulah salah nu diasuh jalma manusia anu rendah nu sabar suci jeung asih tingkah dina nu tilu bener suci pasti ngari jujur suci pasti nyesa eling suci pasti aya harti. Jadi manusia anu sajati geni kedah wawuh kanu nyieuna supaya ulah loba kasieun saha urang anu nyieun nyaho anu nyieun pasti moal sieun. Kasakabeh aya ratuna ratu setan idajilna ratu sato hewan sakabehna manusia jadi ratu mah. Anu kasebut ratu manusia nya Gusti anu kawasa teangan ti ayeuna anu nyata papai susi sing kapanggih ujung kulon tungtung abdi sang hyang sirah na Muhammadat gumulung sirna Muhammad nu jadi kukuncung putih nu jadi kukuncung putih.
Tilu sapamilu Muhammad suci, dua sangarupa Muhammad suci, hiji pilihanan Muhammad suci, tri suci raga suci. Tilu sapamilu Muhammad suci, dua sangarupa Muhammad suci, hiji pilihanan Muhammad suci, tri suci raga suci. Mungka Gusti abdi sadaya nadapi mugi Gusti nang tayung. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk galur nu kapungkur mapai laratan nu baheula panuhun ulah dicelak. Hiji tapi loba, loba tapi hiji, nyalira tapi nyaliara, nyaliara tapi nyalira. Satu untuk semua.